Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Wilujeng tepang daya sarang simkuring Bang Cemong anu ngagarap ye carios dongeng dina judul Tepungna Tilu Jawara. Mudah-mudahan ieu acara dongeng Sunda sing tiasa ngahibur ka palawargi sadayana. Kalayan orang sadana mudah-mudahan dipasihan kesehatan dilancarkan dina segala urusan orang sadaya. Terima kasih hatur nuhun. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana. Mangga urang lajengkeun ieu carios Tepungna Tilu Jawara bagian anu ka-42. Kacarioskeun. Teu sangka hidup geus bisa ngajaga diri. Dalah leuwih ti kitu hidup geus bisa nulungan anu jadi kolot cek jaka bari ngusapan sirah budak. Sajongjonan Ibrahim ngahuleng bari neuteup Hasan anu aya hareupeun manehna. Ke Ibrahim ngadeukeutan Hasan, saha ieu teh rai? Nanya ka jaka. Urang di bumi we ngawangkongna, tembal jaka bari ngaleng gilang. Sanggeus aya di jero imah, Ibrahim gancang nitah tatanggana ngajemput pamajikanana. Asa ngimpi akang teh tadi salira nyebat Hasan setegros hideung. Naha salira teh saha? Ibrahim nanya ke Hasan. Hasan teu ngajawab. Dadana geus kebek pupicerikeun. Gabrug Hasan nyuuh dina lahunan Ibrahim. Abdi Hasan Kang, rai akang lanceuk jaka. Ngadenge kitu Ibrahim sajongjonan kawas anu keur kasima. Molohok teu bisa ngomong, panonna molotot teu ngicep biwirna calangap. Pok jaka ngomong ngalalakonkeun tepungna ujeng Hasan. Ibrahim kakara sadar atuh antukna duanana paungku-ungku careurik. Kasep ieu teh mamang hidup lanceukna Mang Jaka. Budak teh ngarti gancang nyolongkrong bari nyium dampal leungeun Hasan. Tuluy nyuuh dina langhunanana. Hasan ngangkat sirah budak bari digalentoran. Teu lila kurunyung pamajikan Ibrahim datang. Kaciri reuas. Ngadenge salakina ceurik, akang teu sawios-wios, cenah bari ret ka budakna. Nyai ieu Hasan adi akang, cenah bari ngahelas. Solongkrong Hasan nyamperkeun bari nyium dampal leungeun pamajikan Ibrahim. Dina peuting eta mah kabungah jeung kabagjaan nyimbutan keluargana Ibrahim. Teu seurikna poho kana kajadian anu anyar karendapan tarung ngalawan Badar jeung komplotanana. Kabeh tatangga Ibrahim harita tumplek ngabagiakeun nu anyar datang. Atuh dina peuting eta mah Ibrahim ngayakeun syukuran. Dalah tatanggana oge aya anu nyumbang beas, oge aya anu mere embe sagala. Peuting maju ka janari leutik. Sanggeus rengse bala kecerakan, pok Hasan nyarita
reus ningal akang tos laki rabi pun adi oge tos rumah tangga bagja kang bari ngusapan sirah budak anu ti tadi teu daek jauh gigireun Hasan ti ngarai sok atuh geura milarian rek wanoja mana Ibrahim bunga alhamdulillah iraha atuh urang tepungan cek Ibrahim sumuhun ieu teh bari sakantenan ngawartosan ka akang sinareun teteh cek Hasan kumaha tah Ibrahim mani pogot Ibu Ramana ngantosan iraha akang sinareng teteh tiasana tong boro isuk atawa pageto ayeuna oge siap tembal Ibrahim Hasan ngagelenyu mani bunga katingalina hatur nuhun upami parantos aya widi sinareng restu mah palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana hanca bagian anu ka 42 dugi ka dieu hatur nuhun kasadayana mangga wilujeng kantun permios. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun ieu carios dongeng tepungna Tilu Jawara di bagian anu ka 43 kacarioskeun mandor karna geus bewara ka sakabeh pagawena yen peuting manehna rek ngayakeun pesta anu pohara geden nyatana ngawinkeun mawar jeung satria antos luhung elmuna sagala kabutuh ukur hajat geus disadiakeun tinggal prakna ngadenge bewara kitu ti mandor karna kabeh karyawan jeung pagawe anu aya di perkebunan teh sindang sari kalintang bungahna utamana mah moal aya deui jalma jahat anu wani datang ka eta tempat estuning warga ngarasa aya panyalindungan ti jalma-jalma jahat mandor karna jeung pamajikanana kalintang bungahna teu sirikna kaunggal jalma anu tepung diobrolkeun dalah eta bewara teh geus napi ka dayeuh hampir sakabeh inohong perkebunan anu aya di dayeuh geus arapaleun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana kacarioskeun ba'da asar rombongan Ibrahim jeung Hasan oge jaka geus datang ka imah mandor karna atuh pribumi rumpang reumpeng teu nyangka semah bakal datang buru-buru cenah pamajikan mandor karna rumpang reumpeng teu puguh cabak itu deui salakina cenah semah ngariung di tengah imah bari diuk sarila di amparan karpet beureum geus rada leler pamajikan mandor karna gancang marentah pembantuna sangkan buru-buru masak pikeun nyuguhan semah ngarasa bagja bapa teh pok mandor karna ngomong asa kagunturan madu puguh hatur nuhun kana pangangkenna tembal Ibrahim mugia silaturahmi ieu ngajantengkeun cukang lantaran di ijabahna sagala rupi pamaksadan mandor karna bunga anu kacida ari mawar manehna pagaya-gaya jeung pamajikan Ibrahim sakapeung usapan sirah gilang bangun anu deudeuh
atuh budak teh sakedeung oge wanoh kieu ieu teh mandor karna pok ngomong deui masalah pun anak sareng tuang rai kahayang bapa jeung ibu mah ulah rek dilila-lila deui mun bisa mah luhurna 2 minggu handapna saminggu kudu geus dirapalan bapa geus hayang mangkuc incu cenah ret Hasan kanu jadi lanceukna Ibrahim Surti manehna unggek insyaallah tembal Ibrahim rupina sim kuring sareng pun adi moal baha bade ngiringan wae sagala rupina mandor karna unggek-unggekan kacirik paromana eueuh ku kabungan kitu deui anu jadi pamajikanana teu sirikna nyuku syukuran dina jero hatena nya antuk nama mandor karna nangtukeun jatuk rami mawarjeng Hasan rek dilaksanakeun minggu hareupna sanggeus kitu mandor karna nahan Hasan ulah milu mulang deui sangkan aya batur euker badam cenah palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana cagahan bagian anu ka 43 dugi ka dieu atur nuhun kasadayana anu parantos manteng satia di ieu channel nah aturkeun nuhun kasadayana anu parantos ngarojong ngadukung kana jalana ieu acara dongeng Sunda ngaturkeun nuhun kana dukunganana ku cara like, komen sareng subscribe-na atur nuhun pisan mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasehatan kalayan dilancarkeun dina sagala urusan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga wilujeng kantun permios.